Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Tasya Dwi Ramadhani. Ayeuna abdi bade ngawawancara pun Bapak. Nami abdi Agus Winarto. Bapakna Tasya Dwi Ramadhani. Linggina di Karawang. Ari Bapak teh pada malana naon? Ada malna pegawai soto gempol. Kunaon soto gempol teh libur sementawis? Kusabab libur sementawis aya virus corona. Iraha mulai buka soto gempol teh? Insya Allah Senin Payun. Saha anu gaduh soto gempol teh? Anu gaduna salaresna Neng Maria. Aya sabaraha jalmi nu ngadamelan di soto gempol teh? Aya 3 jalmi pameget sadayana. Di mana soto gempol teh ayeuna? Ayeuna agaduhan cabang di Bepas seberang kantor Samsat. Terus kumaha perkembangan anak selama aya virus corona? Alhamdulillah masih biasa buka di soto gempolna. Hatur nuhun Bapak tos kersa diwawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.